tadi Ujang ninggal motor si bapak di kebon. Gerjeng awewe bobogohan. Awewe mana? Ari maneh? Teuing mah da Ujang ninggali mah tadi teh jeung awewe patangkep-tangkep jaba dibuligir deui. Stop. Tong ngomong. Kayak lamun datang bapak maneh tuluykeun. Aing. Tuh bapak maneh datang. Bejakeun ka beca sekan ku aing tuh man. Didinya. Aya naon ieu teh? Datang-datang geus popolotot kitu. Ka dieu maneh? Ujang, nangtung. Aing da ka dieu. Kalem atuh. Aya naon ieu teh mah? Jang, aya naon Jang? Sok caritakeun aya naon ieu teh? Ngomong si Ujang, ka bapak maneh tah? Tuh man. Oh, pa Ujang teh ninggali bapak tadi teh keur dibuligir, pangetangkep jeung awewe deui di kebon. Sia mau ngaku geus kapanggih kitu. Jalak ku budak kapanggih teh dibuligir di kebon. Mikir atuh sia teh kapanggih salingkuh ku budak sorangan jeung ku kaera pisan. Sok atuh Ujang caritakeun kumaha. Teu kudu dicaritakeun mah, kumaha we jiga mamah teu lan jeung PRW patangkep-tangkep dibuligir deui. Sian salingkuh jeung Pak RW teh geuning kapanggih ku aing namanya. Ngaku sia goblok. Sia salingkuh di kebon, dibaluligir, tatangkepan, ararate sia teh tak eta awewe atuh teh sama salingkuh jeung awewe atuh. Geus kelapa sih awas Ujang ini tah. Pak RT, Aya naon Jang? itu si mama jeung si bapak pas ya. Pasti aku naon ayo urang kali urang susulan ayo urang bereskeun. Sok mawale ieu mah kudu urusan rumah tangga kieu mah kudu kalapor ka si Irung. Tuh tinggal tuh tempuh tuh Pak RT tuh keur pasar area kitu. Aduh aing mah. Sia ngajak aing ge salingkuh teh di kebon. Gandeng geus gandeng lah. Peneng. Saya naon ieu? Gandeng goblok itu warga kita ngarudangan nu keur nyeri wuntu sia tuh sok ngarenakeun wae. Aing sebagai RT, Aya naon ieu permasalahanna? Sok teh dek teu lieur kumaha aing. Salaki aing kapanggih salingkuh patangkep-tangkep di kebon jeung awewe ku budakna. Lieur teh aing. Geus gandeng tong loba ngomong lieur kana salina ge tah teh dengekeun tah. Sarua ge salingkuh anjing tah. Rek kumaha urusanna coba? ari maneh selingkuh jeung saha? Heuh jeung si RW. Maneh mah selingkuh jeung si RW, pugus RW mah buaya darat. Ai maneh selingkuh jeung saha? Botak. Eta tah jeung tukang seblak nu di sisi jalan itu belah di tu ngaranna teh Cedah saha ngaranna teh? Sia salingkuh jeung tukang seblak. Boh hayan keneh aing. Cedah nu dagang sebelah anu di parapatan eta. Saha? Anjing eta mah pamajikan aing geus dikumaha pamajikan aing kumaha? Anjir, ayeuna teh. Alah kela. Lus ya, ulang tahun salaki urang. Kela kudu mere surprise naonnya beh rada beda terus rada spesial gitu ulang tahun ayeuna mah tapi dah boga ide nu lebih spesial. Pokoknya mah pas ulang tahun balik gawe rada kumaha gitu. Telepon lah. Halo. Ya mah, aya naon? Bapak nuju di mana keneh ieu? Nuju di kantor. Oh, nuju damel keneh tak can euy berarti. Dacan. Rada lami keneh teu. Henteu, kadang deui ke balik. Oh, siap. Pami uwi, Bapak ulah ujuk lebet atunya. Nah, Henteu teu nanaon, cuman nya kan bisi abi nuju di kamar mandi ke kumaha. Dikunci meureunna jadi kaketok heula we pokona namanya. Oke. Hati-hati. Lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Iya bapak mah. Aduh, salaki urang datang. Saatnya mere surprise kela geus geulis can. Geus siap pokona. Geus teu kuat mere surprise make heula ieu. Ngarah jreng.
Lain supres mana teh? Eta buka heula tah penutup panon. Naon gitu? Buka heula eta tutup panon mana teh mama? Ih, nah bapak tuh. Aduh, nah bapak tuh ngomong balik jeung si eta. Duh, mama jeung dibuli gir deui. Eta sering ngacari deh. Mana yang diorongkau lah tuh goblok kalau menang. Ai sia eta teh pamajikan aing babal. Pae atuh amal merewe saeutik ka babaturan mah tambah sange. Eta teh pamajikan aing babal. Sing sopan atuh mana teh babaturan aing ulah kitu. Carekan. Mami, mana ningali urang atuh? Nih, urang tadi balik surprise ka si ieu aja di mana nu nempo Nih, nempo siapa mana nempo wae? Cepet, Bos. udahan mu aing. Nah sebaik deui mana di pasar teh? Geus aing mah jeung kasal jeung nyeri hate nih jeung kasal we aing mah di pasar teh patak buru-buru we balik. Sabar mana teh. Kunaon datang-datang amak-amakan kesel-kesel kunaon? Sok rek teu kesel kumaha amun urang balanya baju, balanya calana apan kudu dicobaan bisi sereg. Urang teh bieu teh beuli cangcut jeung kutang. Ku urang teh dibuka dicobaan bisi leutik teuing bisi gede teuing. Aing disurakan dibawa ke kantor polisi. Ya aing kesel atuh jadi nate. Balik we buru-buru. Nya sia atuh nu belegug mah. Belegug naon? Manya meuli kutang di percobaan. Nya heueuh disurakan atuh ai maneh. Apaan tadi aing ngomong meuli baju ge kudu dicobaan. Kan aing teh teu nyaho ukuran kutang urang. Nya ku urang dibuka dicobaan kumaha mun gede teuing kumaha mun leutik teuing. Sok kete jadi kieu meureun teu ngeunaheun makena oge. Kumaha sia we belegug. Bodoh sia mah hirup teh. Aing salah.